Bang Iing. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Aduh, Saya alhamdulillah. kita tadi ka dieu mah. Tadi Abi Jongjon urangnya. Bieu ngupikeun raos. Aduh, di dieu saya teh nikmatna lagu Kastawa teh. Aduh, Kastawa. Ayun aming. Nimang nimang aming. Oh, nya ayun aming. Aming we eta mah. Aduh. Tadi gitunya aduh. Ah, ieu mah nyimpang emang. Oh gitu, senteu Mohon. ngajakeun. Abdi teh bade ka Mang Sule ieu teh. Sulaimana. Sulaimana bisa sap. Ane dua Sule. Lamun wayah kieu ke Sule ieu tah Sule itu nya. Nya ai Sule ieu mah jelas aya aya nya. wayah kieu Sule ieu mah. Sule itu juga nama sami kumaha. Sami wae aya Salse. aya kena dikieuna. Aya kena dikieuna gitu masih kena aya. Mas Sule pinter nyuling tuh. Lain pinter ya memang dari kumahanya. Mun kerasal kieu gitu nya. Oh, gitu. Nya sakalian nya ieu mah nyobaan we gitu. Nyobaan naon? Nyobaan napas. Cobaan napas gitu. Nah bisa keneh. Ngabuktikan rukun suling teh ya. Kan rukun suling teh saya sebutnya 5 nya. 5 nya. Hiji gaduh napas, 2 gaduh suling, 3 gaduh ramo, 4 gaduh kayakinan, kayakinan. 5 gaduh muning. Gaduh muning oh nya bener teh eta. Mending namung gaduh. Gaduh. Ayeuna mah malah mah keyakinan ogenan gitu mah. Abi teh ada. Irang eta keyakinan. Keyakinan tapi lain keyakinan karena nyuling jeung henteu na nyuling teh gimana keyakinan. Ditanggap moal gitu. Panggungan teh geuningan gitu. Jadi eta nyuling teh loba pisan fungsina mah. Di antaran mah eta anu penting mah keur ngetes napas. Ngetes napas. Urang teh masih keneh jumeneng masih keneh bukan napas lah gitu. Kakara kapikirnya kumaha nya. Kumaha tah? Nyang kene mah ieu kudu boga suling. Yang naon mang teh nyuling Kan paling ngacapi. kamari tatangi nya ngantunkeun kan kedah ngayakinkeun nya urang teh biasana di lembur mah pami hoyong ngayakinkeun nya ieu non teh mayit teh ngantunkeun ku mantri biasana ku ustad. Ku mantri, ku ustad biasana nyerak enteung. Oh gitu, nya. Memang ku enteung digitukeun. Pami aya suling sigana mah ku suling langkung pas. Ya diasongkeun gitu. Asongkeun kitu lamun soraan. muk mun. Oh, berarti bisa jadi biasa teh janten. Malihan mah tiasa janten penangkal nu karek. Tah, eta mah pengalaman Mang Sule. Kungsi ngalaman kieu pada barang sare jeung nu karek teu bisa sare. Nya kaganggu. Asal kitu nya sakali mah sama cetai teh karek asa teratur gitu. Wah, cobaan gitu asongannya suling. Sekali set gitu. Keluar teh jadi urang mah kayak dikit teh lagu emang biasa gitu nya. Lagu yang parosok gitu. Jadi urang nu jarina jarianana manehna nu niup. Alhamdulillah urang teh lila mah teunuh kitu nya. Ya, tah bener. Jadi emang gede guna. Iya mang oh nya pokoknya cek disuguhan. Teu disuguhannya gitu. Nah, itulah yang naon. Bade naon, ngaleut naon. Bade kayak orang mah bade ngaleut naon kopi atau naon susu naon biasa air. Bisi. Aya ditawaran kopi susu kitu teh sok jadi inget di warung. Kumaha? Inget di warung Mang Ikpan aya di pangkeureun kantor teh nya aya warung. Kopi bi gitu. Aya cek si ibu teh. Apa cenah teu aya kopi mah wios susu. Nya geus tara pusing deui. Nya gitu. Wios teh. Nya wios lah teh aya kopi wios susu gitu. Mang Sule mah cilaka teh kitu teh. Pernah cilaka gitu teh. Cilaka kumaha? Ya gitu warung sami gitu. Maksudnya rek apa ya pagaweannya di diperbanyak gitu. Tadi gigireun tempat eta teh aya warung kopi. Biasa gitu. Si teh ngopi heula kitu nya. Aya kopi. Aduh cenah. Teu aya cenah kopi mah. Atuh naon atuh susu aya. Nya aya susu mah gitu. Lain itu nawaran orang langsung eta nyusu we urang teh nya. Nyusu nya lain ngopi nyusu mun namanya. Susu. Oh nginum susu gitu nya geus. Kaligana geus beak antri gitu nya. Balubar batur urang teh. Supaya kan sebelah rek memperbanyak eta nya di fotokopian. Fotokopi. Supaya gelis teh pelayanan teh. Loh. Neng. Ya. Bade fotokopi cenah Bapak ya. Gitu nya. Aduh, cenah parum listrikna cenah gitu. Atuh kumaha teh pami motor susu biasa teh. Ai kaplok cabok ai bam cenah gitu nya. Ya teu tiasa atuh cenah Pak. Si teh teu adil nya.
Tadi itu kopi eueuh bapak minta susu dibere ini dia mentok kopi. Teu bisa minta susu. Ayo minta susu teu bisa gitu. Aduh. Mang Ik gila-gila Mang Ik. Ari Mang Ik. Lamun ditawisan mending kopi mending susu. Mending kopi. Mending kopi naon Bang. Ai kopi mah tara kadaluarsa. Ari susu mah rayu. Tapi Mang Ulay nya pangaruhna nginum kopi jeung nginum susu aya teu bedana teh? Eta teh ai keur abdi mah pami nginum susu mah nya. Heeh. Teu aya pangaruhna naon. Nginum susu mah biasa we kitu nya teu aya kana teh. Tah lamun minum kopi nya sami wae teh teh. Tugan aya tunu kita emang iku mah. Ah, maik mah ari nginum kopi mah kaluhur. Nya. Panon cengra. Oh iya. Ari nginum susu mah kahandap. Naon? Kahandap. Iya bener. Tapi ieu mah aya Mang Ik dongeng bener ieu mah nya. Eta mah si bapaknya gitu. Ka dokter, eta teh ka dokter nyeri panon cenah. Gitu, beureum panon teh. Dok, abi teh duka kunaon teh gitu nya. Ngatos ngaleueut kopi. Abi teh sok beureum panon teh. Gitu nya. Atuh cenah bapak cenah kirangkulam cenah pangitan. Henteu cenah. Eta mah nya lah cenah udah bingung cenah kitu nya. Anjing cenah ka dieu deui. Wih. Ai isuk teh bener kadinya deui. Geus beureum deui emang panon teh. Eta cenah bapak tadi mun tos nyeleueut kopi cenah abi teh. Berarti panon beureum. Aduh. Ata keur nya dokter teh. Atuh cenah kasih anu cenah cobian abi cenah hayang terang. Kumaha? Kang damelkeun cenah kopi mun hideung cenah nya dok. Panggilkeun kopi. Beas kitu nya. Kocekeun, kasihkeun we. Dieueut. Bener atuh langsung beureum. Ngamuk dokter. Paingan atuh ieu bapak cenah ada minum kopi sendokna cokot heula. Colok teh dok. Alah atuh nya beureum bener teh. Paingan atuh cenah buru abi geus bingung cenah naon pangaruh kopi kana panon beureum. Ya kacau. Cokot kata mah cenok atuh teu dicokot heula. Nya ngobrol-ngobrol kopi susu jadi inget yang lagu maik asa baheula dukanya ngan apal teh duka aya repna duka aya eueuh repna ieu teh. Kan sepotong mah inget tuh nya. Ingat sepotong mah. Lagu naon teh? Abdi mah kan lagu kopi susu. Abdi mah nani. Oh nya aya. Apal teh? Ah ingat lah. Sok cing cobaan. Sok malah. Maik lah nya. Asana mun teu salah nya. Ya. Ya mang ieu teh salendro ieu. Kumaha dipelogeun lah kumaha. Laguna da pelog laguna teh kan. Yo sakit tah ieu. Tuh, pelog. Tapi pan ieu kaunggulan salendro teh. Kacapi salendro mah bisa pake mirig. Pelog bisa. Bisa mirig. Lagu laras madenda bisa digadehkeun. Oh gitu lamun laras salendro mah nya bisa paingon disebut indungna laras teh. Indungna laras teh salendro teh. Ya asana mah. Abdi mah rumaos bodo milari jodoh nu pinter ngarah budak kopi susu bodo henteu pinter henteu. Kita kalau kasihin lagu teh. Bodoh henteu pinter henteu. Setengah bodoh setengah pinter. Setengah bodoh setengah pinter. Atau kadang-kadang bodoh kadang-kadang pinter. Bisa jadi gitu. Da Mang Ik mah miharep memang gaduh bodoh bukan anu kitu. Kadang-kadang bodoh, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter. Upami urang gajihan pamajikan cing kadang-kadang bodoh. Lamun keur masak pamajikan cing kadang-kadang pinter. Abi lah sok we geura teh. Rumaos abdi mah bodas milari jodoh nu hideung sangkan budak kopi susu bodas henteu hideung henteu. Aduh kacipta budak bodas henteu hideung henteu. Heuh eta teh maksudna mah hideung santen. Lah lain paur. Bodas henteu hideung henteu. Sabelah bodas. Hideung. Atawa kalau bodas kana hideung. Tapi Maik mah keukeuh. Satuju Maik mah. Satujunya. Pokona mah boga bojo mah, boga jodoh mah kudu nu bodas henteu hideung henteu. Awakna bodas
rambut nih deh. Bisa. Ada yang pakai jejak mana? Abdi mah rumaos penek milari jodoh nu jangkung pasti. arah budak kopi susu penek teu jangkung. Tayo bahaya. Penek ente, jangkung ente. Coba tak ukuran dia masalah ukuran. Anu belah dia jangkung mah. Anu belah dia penek. Dek beureun. Kecipta sampean panjang sebelah. Kau. Ulah berarti mah usaha nu penek mah orang meni penek. Ulah. Jika sekali deui lah. Penasaran sekali deui. Aing teh lagu teh. Cek sok ayeuna deui pake naon deui pake sok aing. Rumaos abdi mah pegang milari jodoh nu lintuhnya arah budak kopi susu pegang teu gendut. Lain tayeu bahaya pisan ya bahaya pisan. Aduh. Kakipta ya mangiknya kaluhur lintuh kana pegang jika es krim jika es krim gede kaluhur lamun tibalik Lamun gede kalau lamun tibalik kaluhur leutik kana gede siga bawang. Lain gitu maksudnya mah. Memang Aduh, ya Allah Gusti Tuhan. memang gaduh bojo mah kedah gendut teu begang teu. Bagian-bagian tertentu kena begang, Ya. tapi aya bagian-bagian tertentu nu kena Ting gitu betul gitu. Mana susu teh? Jangan lah ada lah saja deh. Aya kira sok aya penasaran. Rumaos abdi mah bangor milari jodoh nu bager sangkan budak kopi susu bangor henteu bager henteu ada sedang-sedang kayak budak tanya ulah anu bangor tinggal saya ngarekna mangi kitu nya anu bager teuing urang cicingeun kitu nya. Tapi dah kabeh budak ke buating budak urang ge nya bager henteu bangor henteu. Meureun anu bageurna katingali ku urang bangor apa. Hilang jeung heula eta susu. Sakitu heulanya. Susu heulanya.